Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa rasula ba'dahu amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala aidon inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatin lil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal asdaqu hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sarul umri muhdatsatuha kullu muhdatsatiha bid'atun kullu bid'atin dolalatun kullu dolalatin finnar. Para hadirin, ibu-ibu, bapak-bapak mewah, wala wargi anu hormat simkuring. Puji syukur sakumaha biasa hayu orang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ayeuna urang masih keneh tiasa kempel ngariung di Masjid Al-Jihad ieu di Nararaga salah sawiasna nyata ngamakmurkeun ieu masjid. Ku ngamanghuatkeun waktos sakedik ngaguar katerangan-katerangan anu mudah-mudahan tiasa janten tazkirah, janten ibroh kang urang sadayana. Sareng mudah-mudahan urang digolongkeun ka jami anu getol amamurkeun masjid. Innama ya'muruna masjidallahu alladziina amanu billahi wa rasul wal yaumil akhir. Maka saestuna jamaah anu ngamurkeun masjid teh nyaeta jalma iman ka Allah sareng ka poe akhir. Yakin kayana aya Allah Subhanahu wa taala, iman ka matena sareng iman kana ayana engke poe akhir. Tah mudah-mudahan orang kagolong kana golongan jalmi eta. Dini hati iman rahimakumullah. Ampun para ulun pangkitannya, naudzubillah min dzalik, upami teh mah urang ngalaksanakeun hiji ibadah kalawan ibadah eta seueur perubahan adu lebih maksud ibadah eta henteu nyeples, henteu nyoko, henteu nulad karena contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru bukti konkret wujud nyata orang mencintakan Rasulullah mah
ngalaksanakeun sagala rupi syariat anu cantokeun ku anjeunna semaksimal mungkin urang ngalaksanakeun anak sapertos anu disyariatkeun ku anjeunna. Nya tangtosna bae ku talab ilmu ningali syariat-syariat, ningali keterangan-keterangan kumaha sakedahna ibadah dilaksanakeun. Eta bina anu mangarupikeun ciri khas urang mencinta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janten ku pelaksanaan ku amal anu sesuai sareng parentahna. Da kadang-kadang mah geuningan aya nu mencinta Rasul teh anu kaleuwih anu dipamaksud kumaha ngan saukur muji-muji nyanjung-nyanjung anjeunna hungkul ari tempo dina pelaksanaan ibadahna pasalia atanapi benten sareng anu syariatkeun anu dicontohkeun ku anjeunna. Namun margina atuh ieu iman urang teh saya kosna mencinta Rasulullah SAW. Sebab iman lamun urang ningali keterangan mah Rasulullah teh kacida mika cinta mika deudeuh mika nyaah ka umatna. Saha umatna teh nyaeta urang umatna teh. Sok dan ulang tos kantos tepang sareng anjeunna. Tapi na anjeunna tiasa nyawang. Tiasa nyawang bahagiakeun kumaha umat ieu teh. Tangtosna we berdasarkeun wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Tah Rasulullah mah kasida meka cinta mah ka urang teh. Duka dina hiji saat mah anjeunna nangis. Nangis kaliwat sakit. Nangis anu lami gitu. Aya hiji hadis anu ngisahkeun kieu iman. Dina hiji saat waktu subuh hari itu teh para sahabat pantos ngariung di masjid anu gedengan bumi Rasulullah. Adzan subuh pantos dikumandangkeun teras salat tahiyatul masjid anu ku Rasulullah diparentahkeun ida ada wala masjida lam yajlis hatta yusalli rakaatain ku para sahabat pantos dilaksanakeun. Oge qobliyah subuh anu ngadung padilah rakaatul fajr qarim nadinya wa mampiha teh 2 rakaat subuh ngandung padilah langkung sae batan dunya jeung sisina ku para sahabat tinggal dilaksanakeun dan waktu sarita teh sapungkulungan salat subuh bari dilaksanakeun tapi anu diantos-antos Rasulullah untuk mol-mol untuk sumping da biasa anu ngimaman salat mah nalika Rasulullah sehat teu aya deui lintang ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tah waktu harita diantos-antos ke para sahabat Rasulullah teu sumping-sumping teu mol-mol. Atuh para sahabatnya tagibur marudah hate kunaon Rasulullah anu nyarioskeun teu da mang panginten teu kamari mah sehat. Angkat-angkatan makisan henteu da biasa mah supaya ibar kitu meureun ceuk bahasa urang mah nya ceuk bahasa Cipiuk. Yang tapi sepeda mencatur para sahabat seperti itu. Yang antukna miwarang salah sabya sahabat kang munapangan ka Rasulullah teh. Nya waktu harita Bilal dipiwarang ku para sahabat kang munapangan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirna muniang langtung Bilal salta muru ka panto Rasulullah bumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kalasan Rasulullah dina waktu harita bumi teh pagedeng-gedeng sareng masjid teh ya.
adun tatbih Bilal ajug juga Rasulullah teh saparantos keketrok Bilal uluk salam sarta diwalar ku Rasulullah SAW. Bilal lebet ka bumi Rasulullah SAW. Barang lebet gebeg Bilal ngagebeg ninggal Rasulullah masih keneh calik dina tempat salatna dina sajadahna mulai dina sajadah panginten Rasulullah mah panginten dina samak anu tina anyaman hormat ya. Tah kasampak Rasulullah teh masih keneh calik dina eta tempat salatna. Wah ieu anu nyababkeun Rasulullah teh tiasa sumping waktosna teh gitu. Da katinggalna Rasulullah calik di tempat salatna teh bari ramisak. Socana beureum. Carindul bareureuf. Wah iya sih anu nyawabkeun Rasulullah teh sumping teh. Saterusna Bilal nyaketan wantunkeun maneh naros ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul salila tos nangis. Nah, sebasa orang mak kitu merecep sacibiuk mah. Nya Bilal kaula geus ceurik. Naon anu nyababkeun salila nangisnya Rasulullah? Maka Rasulullah ngawaler Bilal tadi penting Jibril nepungan kaula manehna nepikeun wahyu ti Allah Subhanahu wa taala anu kusimkuring tadi didugikeun waktu dina pembukaan derek-dek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadugikeun wahyu anu dikeun ku Jibril teh ya. Inna fi khalqis samawati wal ard saestuna dina penciptaan langit yang bumi la ayatil lil albab wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil lil albab jeung gonta-gantina beurang jeung peuting jadi tanda pikeun jalma anu boga pikiran alladzina yazkuruna Allaha nyaeta anu zikir anu inget anu eling ke Allah kiaman bari nangtung makuudan bari diuk wa ala junubihim jeung bari yang kere bari ngagoler wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard sarta nengetan ngalenyepan tentang penciptaan langit jeung bumi. Rabbana ma khalaqta hada sayaktosna marina nyarios nun Gusti pangeran abdi sadaya ma khalaqta hada henteu aya nu sia-sia ciptaan salira subhanaka faqina adzabannar maksudnya anjeun maka tebihkeun abdi sadaya tina ancaman sida neraka. Eta ayat Rasulullah didugikeun ka Bilal. Bilal teu ngartos. Nah, Rasulullah teh sampai ka nangis ngeugeuna ayat ieu. Maka Rasulullah raskeun deui Bilal. Lamun ditengetan ieu ayat teh bakal jadi bahan kaula rempang sarta sieun umat kaula. Namun anu jadi sabab dina ayat tadi diterangkeun la ayatil lil albab jadi tanda-tanda bikin jalma anu boga pikiran. Maksudna naon di iman? Ayat-ayat tanziliyah, ayat-ayat kauniyah jadi tanda bikin jalma anu boga pikiran mah nyadarkeun diri ngeuh kana diri karena kewajiban manehna gitu salaku manusia tampil oge boga kewajiban naon urang salaku manusia tah jangan boga pikiran mah duwi kadinya sedang lamun ku urang demutan di teman sakuring bungking sakuring ulang di lingkungan urang sadayana teu aya
anu teu jadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Sadayana mangrupikeun tanda-tanda kekuasaan Allah. Upami orang rajin ngetan ngawanyepan mah sadayana jadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang di ayat mah dina penciptaan langit jeung bumi. Di langitna, di bumina dari tanda kekuasaan Allah. Pemiku astronomi mayu teman ku ahli astronomi di langit mang miliar-miliar bintang anu baranang. Sarta ditalunti ku ilmu eta bintang teh berotasi sarta berevolusi. Tapi naha teu aya nu tubrukan hiji oge. Jeung hiji-hiji bintang teh ngagaduhan orbit masing-masing. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun ciptaan seperti itu teratur sarta tiasa ngurusna. Teu aya makhluk anu tiasa ngurus seperti itu lintang ti Allah Subhanahu wa taala. Maka jalma anu berpikir mah ieu teh dijadikeun hiji tanda pikeun nyadarkeun diri sangkan tumbuh rasa dina diri pikeun sumujud ke Allah Subhanahu wa taala. Gunta ngati barang peuting meuti mah namun kurang dilenyepan. Jelas ieu tanda-tanda kekuasaan Allah anu sakaligus ngadikeun nikmat ke urang sadayana. Peuting jadi nikmat ke urang sadayana kanggo istirahat. Siang jadi nikmat kanggo urang aya waktu pikeun nyiar pangupa jiwa, nyiar nafkah. Janten sangarupi ayat tanda-tanda kekuasaan Allah anu tiasa nyadarkeun ka diri urang kanggo ibadah ka mantena. Dina diri urang we teu perlu tebih-tebih seueur tanda-tanda kekuasaan Allah. Titi rambut dugi kadampal suku. Upami ku urang dilenyepan ieu teh iman sadayana teu leupas tina kekuasaan Allah. Rambut orang janten teras itu kekuasaan Allah hingga di dieu mangsa mah sok jadi nikmat pikeun jalma teh naon dijadikeun gaya rambut teh geuningan dipotong berbagai model berbagai cara lamun teh mah ku Allah ditumbuhkeun eta rambut moal tiasa manusia teh bergaya moal tiasa diparas model kumaha moal tiasa sebab rambutna henteu janten cicing sareng lamun cicing mah bakal kusam gitu rambut teh rusak tah ku Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkeun eta rambut nanti jelas jadi hiji kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pikeun lenyempatkeun ka diri urang soca tiasa lensa menebal menepis sehingga jelas orang ningali ia mengerti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dageningan di saat mah otak orang teu ngarespon kana paninggal urang, naon anu kajentenan surem moal katingali kaituna tiasa min atarpi tiasa plus teh. Tah ieu teh tanda kebesaran Allah anu jadi lenyempaun ka urang sadayana. Tadi ini waktu mana yang Allah nyata dalam orang gagung pikir ngabogaan kesadaran jelas ieu tanda-tanda teh saya tosna kedah dijantikeun hiji bahan orang tafakur kana ciptaan Allah Subhanahu wa taala anu ngalahirkeun hiji kewajiban sarta orang apal kana kewajiban kanggo sumujud ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tah duka kitu teh man Rasulullah teh mikanya ke urang teh duka nangis istilah lama kalawan nangis anu lami dika socana baru carindu baru mencirikan urang namun anu sabab urang sieun henteu bisa ngajadikeun ieu tanda kekuasaan Allah teh jadi bahannya dari diri urang sehingga urang tiasa sadar kana kewajiban urang salaku manusia. Tadi ini waktu rahmatullah Rasulullah mereka cinta ke orang duit ka anjuran nangis-nangis yang jadikan orang tah sabalikna orang kedah kumaha mis cinta ke anjeunna
piraku Rasulullah mencinta ka urang hari-hari orang teu cinta. Tadi ini mati rahimakumullah tangtosna bae sebalikna orang kedah mencinta ka Rasulullah SAW berjalan kumaha orang mencinta ka dina teh kalawan kedah bernilai plus malah dina keterangan mah orang mencinta ka Rasulullah teh kedah aku ngomongkeun cinta batan ka anak jeung sepuh urang gitu. Namun sebabna upami segala rupi parantar Rasulullah contoh Rasulullah dilaksanakeun aya ganjaran anu baris katarima ku urang kena tah eta selulusna mah hikmah urang mencinta ka Rasulullah teh. Sareng di iman rahimakumullah anu sanes mah mencinta Rasulullah teh kadang-kadang kaleuwih ku nyanjung-nyanjung kitu hungkul muji-muji hungkul tapi urang mah teman hayatosna mencinta Rasulullah teh urang ngalaksanakeun semaksimal mungkin naon anu contohkeun anu diparentah ku anjeunna. Di antawisna salah sawiosna nyaeta urang kedah nyeples nurutan anu diparentahkeun ku anjeunna, ulah ngalangkungan, ulah ngirangan tina ibadah anu disyariatkeun dina agama urang anu contohkeun ku anjeunna. Ngirangan kumaha ieu mah da kadang-kadang ngirangan mah teu katawis kurang upami di tengetan dina peribahan upami ngirangan mah asa teu katawis. Tapi lamun ku urang diemetan deui sareng ku urang dilenyepan salesna mah ku anu karanapan ku urang anu karasa ku urang sanes ngirangan dina ibadah tapi ngan saukur kirang dina ibadah teh. Namun sababna kirang sabab orang kadang-kadang sok dina hiji mangsa mah sok hoream ngalaksanakeun ibadah teh kemudian perkara sunah mah sabab sunah teh hiji hal anu dipigawe teu aya tuntutan dina hartos teu aya siksa lamun ku urang teu digawe tah kadang-kadang sok jadi prinsip ieu teh jadi hiji jalma teu migawe sunah teh prinsipna eta keun bae lah ditinggalkeun dia teu jadi dosa ieu tah kitu. Padahal lamun ku urang dibalikeun ieu iman kacida lebarna lamun hiji sunah teu dipidamel ku urang. Ku Rasulullah wa Allah Subhanahu wa taala terus dipasihkeun kesempatan ke urang supaya urang migawe atuh sunah tapi ku urang teu dilaksanakeun. Tah janten kitu ieu iman kadang-kadang anu karos ku urang mah henteu ngirangan tapi kirang dina masalah ibadah teh. Karos pangitanya sadayana. Sok we urang taros di urang. Taros konsisten teh acan urang ngalaksanakeun rawatib dina salat. Parantos konsisten teh acan urang ngalaksanakeun syukur wudu. Anu Bilal nyantokeun sarta disetujui ku Rasulullah mangrupikeun sunah takririyah teh ya. Atau konsisten teh acan urang ngalaksanakeun salat duha. Anu mangrupikeun sedekah kana ruas-ruas dina tulang tubuh urang saur Rasul. Pantos konsisten teh acan urang ngalaksanakeun salat tahajud. Sok upami ku urang lilenyepan. Jadi orang mah kadang-kadang sanes ngirangan tapi kirang dina masalah ibadah gitu. Masalah saum sunat kan seueur, tapi kadang-kadang ku urang teu kalaksanakeun. Kalasan ieu teh mana sedang ngemutan ya enjing kaping sabaraha saum Arafah teh. Karing 8 Dzulhijjah. Lamun di urang mah kaping 5 nya. Kaping 5 dinten Kemis. Tah eta saum Arafah tah mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngalaksanakeun saum Arafah. Magi Rasulullah nya terus begitu. Jadi kitu iman orang mencinta ka Rasulullah teh berusaha melaksanakan segala contoh sang parentah anjeunna kalawan depres teu ngaleuwihan antara penyerangan. Tapi iman kadang-kadang anu katangan ku urang mah seseueurna jalmi teh sanes ngirangan justru malah ngaleuwihan gitu. Ngalangkungan dina ibadah teh. Jadi ibadah kalau leuwihi contohna perbuatan anu dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangrupikeun ibadah anu diaya-ayakeun teh. Ieu iman Rasulullah kacida ngalarang maka urang sadayana ngalaksanakeun ibadah kalau leuwih anu mangrupikeun bid'ah teh. Sim kuring nganakan dalil-dalil ieu ngeunaan kerasna Rasulullah
memperingati ka urang supaya orang terhindar tina perbuatan bid'ah atau ulahlah orang ngalaksanakeun bid'ah gitu. Anu kahiji aya hadis katampi ti Jabir wa an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katampi ti Jabir bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu ida khotaba nalika Rasulullah khutbah ahmarat ainahu beureum sosana teh wa ala suatuhu jeung swanten teh tarik gitu Rasulullah mah wasarda godbuhu jeung tamih-tamih siga nu amek gitu hatta ka'anahu mundiru jais seperti nyiapkeun hiji pasukan perang tah nalika Rasulullah seperti kitu duga ieu kondisinya duga kunaon ya Rasulullah duga nuju kumaha ye dina ieu hadis mah diungakeun anjeunna khutbah sambil menyala-nyala gitu. Yaqulu amma ba'du anjeunna nyarios ingatkeun fa inna khairul hadis kitabullah maka saestuna hadis-hadis antara ucapan-ucapan atau firman-firman anu pangsayana teh nyaeta kitabullah kitab Allah nyaeta firman Allah anu aya dina Al-Qur'an wa khairul haji sareng anu pang alus-alusna pitunjuk haju Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nyaeta pitunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasarul umuri sa Rasulullah jeung anu pang goreng-gorengna urusan muhdata suha anu diaya-ayakeun Wakulu muhdatiha bid'atun tah anu diaya-ayakeun teh mangrupakeun bid'ah. Kulu bid'atin dolalatun tah setiap bid'ah teh sesat. Wakulu dolalatin pinar tah setiap kesalahan teh di neraka. Tah eta peringatan Rasulullah anu kahiji kacida kerasna. Jadi diusahakeun ku urang mah supaya menghindari bid'ah. Anu kaduana kata piti Ibad bin Sariyah qala Rasulullah sallam ausikum bitaqwallah wa sam'i wa ta'ah in kana hasbiyan kuring ngasehatan aranjeun ku taqwa ka Allah supaya taat ka hiji pamimpin sukses hiji pamimpin eta ti hasbi teh iman habsi maksudnya habsi teh hiji negara anu kan penduduk anu kacida istilah mah lamun ningali di depan awon kulitna hidung rambutna ikal keriting si orang Amerika gitu lah. So Rasulullah mah meninggalkan sok taat ya pemimpin sok sanos seperti itu. Fa inahu yang siminkum bali maka saestuna aya kahirupan sanggeus kami Rasulullah pasaya rohtilapan maka bakal tinggali perbedaan katingali ikhtilaf katingali pasalia fa'alaikum bisunnati sunnati khulafaur rasyidin nah lamun aranjeun ningali hal seperti itu Rasulullah patang sakubiha wa godu alaiha bidawajiri aranjeun kudu nyepeng kana rusah kana sunnah kami dina ieu hadis mah dineukeun ku gigi geraham aranjeun dina hartos kudu kiat kitu maka kaituna dijengkeun deui wa iyyakum muhdata suha oge anjeun kudu hati-hati kanu diaya-ayakeun wa kullu muhdatsa bid'ah wa kullu bid'atin dalalah kadituna angger Rasulullah ngati kudu lebihan kana bid'ah kudu lebihan kana ibadah anu diaya-ayakeun salajengna ieu iman aya hadis deui an Abi Bakrin As-Siddiq katampi ti Abu Bakar As-Siddiq qala anjeunna saurang
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu inna iblis saestuna iblis qala eta iblis teh nyarita akhlaqtuhum bil dzunub kuring erek ngabinasakeun maranehanna ku dosa-dosa wa akhlaqtuni bi istighfar tapi maranehna bisa ngabinasakeun kaula kunaon ku istighbar. Jadi iblis teh ngarasa sieun usahana teu hasil sabab naon manusia teh osok istighbar waktu iman. Tah lamun istighbar mah justru iblis teh gagal dina ngalaksanakeun manehna ngagoda manusia teh. Fala maruaitu dalika tah nalika kuring ningali hal eta cek iblis gitu waktu iman. Akhlaqtuhum bil ahwa kuring ngabinasakeun badanna teh ku kahayang ku hawa nafsu manehna fahum yahsabuna anahum muhtadun fala yastaghfirunahu tah sahingga manehna nuturkeun hawa nafsuna lamun dina ibadah ditambah-tambah sahirta ngarasa eta peribadahan teh seolah-olah jadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun geus ngarasa kitu pasti pelaku jalma eta moal istighfar. Jantan lamun hiji jalma tos ngalaksanakeun hiji perbedaan, hiji hal anu diaya-ayakeun sarta geus jadi hiji keyakinan, justru iblis mah ngarasa resepeun kana kitu teh. Henteu capek ngagoda gitu. Malahannya manehna nyarita tah lamun manehna geus nyangka yen eta anu diayayakeun teh hiji ibadah manehna moal istighfar ka ira oge sebab geus ngarasa bener janten lamun hiji jalma geus ngarasa bener moal istighfar ka ira oge tah justru ieu teh hiji kemenangan ke iblis mah tah eta margina ieu iman perbedaan teh diusahakeun kena dihindari teh terus kitu. Sabab baituna pemitos kalangsu atos. Terus jadi hiji kayakinan atos. Moal istighbar eta jalmi. Hati acan aya di hati Allah Subhanahu wa taala. Lajeng deui waktu iman aya dalil An Sahli Sa'idin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni faratukum alayya haudi. Rasulullah SAW saestuna kaula faratukum alal haudi miheulaan dina hiji talaga. Man marra alayya lamun teh mah hiji jalma ngaliwat kana eta talaga ngalimat ka kuring Rasulullah SAW sariba eta jalma baris nginum kana eta talaga. Wa man sariba jeung sing saha anu nginum eta talaga saha Rasulullah lam yazma abadan. Moal ngarasa haus salilana. Moal ngarasa haus ieu iman eta jalma teh lamun parantos ngaleueut talaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaridanna alayya qaumun terus ngaliwat hiji kaum saha Rasulullah teh a'rifuhum kaula apal ka eta kaum. Wa ya'rifunani eta kaum oge apal ka kaula. Allahu a'lam kumaha ieu ngawetan ieu Rasulullah tiasa apal ka eta kaum sarta eta kaum kapal ka anjeunna. Saya sunah panginten eta teh masih keneh muslim, masih keneh agama Islam. Summa yuhalu baini wa bainahum tapi waktu iman aya panghalang antara kaula sing Rasulullah jeung marehanana. Aya nu ngahalangan waktu iman. Fa aqulu maka Rasulullah adawu inahum minni umat abdi ya Allah itu Rasulullah teh ngeukeun kitu ya Allah eta teh umat abdi. Tapi Allah Subhanahu wa taala nimbalan payuqol dicaritakeun ka Rasulullah innaka la tadri anjeun teu apal
ma ahdasu ba'daka naon anu dijieun-jieun sanggeus anjeun fa aqulu maka kuring nyarita suhkon man qayyaru ba'di jauh Rasulullah teh kitu eta umat teh anu terus nyaketan teu tiasa ngaleueut malahan aya hijab antawis Rasulullah sareng eta kaum saparantos didugikeun ku Allah Subhanahu wa taala yen eta matakna aya hijab antawis eta jalma jeung Rasulullah ternyata eta jalma teh ngayakeun hiji ibadah anu diaya-ayakeun bid'ah teh maka saparantos kitu mah Rasul oge bendu ka eta kaum suhkon cing jauh ma goyaro ba'di sing saha jalma anu nyieun aturan saenggeus kami maksudna naon sapantos kaula teu aya tadi matiman rahmatullah kabayang sigananya lamun urang geus ngasa haus dahaga anu kacida pisan sarta urang hayang sargot-sargotkeun ngaleueut di payunan aya talaga adu atusan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saperti kadinya malahan diusir ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik fatiman. Bom teh mah kajian dan khusus kitu. Eta margina fatiman kerasna bid'ah dugi kadinya Rasulullah ngadugikeun ka urang sadayana. Urang teruskeun deui fatiman. An Abi Hurairah qol katampi ti Abi Hurairah anjeunna sasaurang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh innal islama bada'a goriban saestuna Islam teh datangna gorib asing masih yang udu goriban tah engke deui tah engke teh bakal balik deui asing sa Rasulullah teh kama bada'a seperti awalna tatuba lil ghuraba maka untung jalma anu asing. Ieu iman dina ieu diguikeun Islam teh datang teh mimitina mah asing. Da memang muhun ieu iman ngamitana mah anu canda ku Rasulullah teh asing keur saha? Keur kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah dina mangtos eta tos ngagaduhan agama. Agama karuhun manehna anu nyembah kana berhala-berhala tapekong. Maka ku datang aya Islam teh jelas Islam teh merupakan hiji hala anu asing anu datang waktu harita. Saparantos Rasulullah diulangkeun aturan syariat Islam digukeun Islam berjalan. Tah Rasulullah engke mah Islam teh bakal asing deui. Namun sabab tiasa asing teh iman. Sabab anu tadi teh dina Islam teh seueur campuran-campuran aturan-aturan anu anyar diaya-ayakeun sehingga Islam teh karasana asing gitu seperti awalna datangna Islam sabab naon geus teu murni dia ajaranna ku tingkah laku atawa olah pokah jalma-jalma anu ngaya-ngayakeunana teh sehingga Islam teh geus teu murni deui maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patuba lil ghuraba maka beruntung jalma-jalma anu asing. Kila Rasulullah ditaros, ma gorobu ya Rasulullah. Naon anu asing teh Rasulullah? Rasulullah yuslihuna indal fasadin nas. Nyata jalma-jalma anu soroleh nalika lingkungan jalma-jalma bisa rusak akhlakna. Au fi riwayat ukhra atau di sanes mah dilingakeun al ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nasi min sunnati nyaeta jalma-jalma anu ngahirupkeun sunnah nalika jalma anu sejen ngamamatkeun sunnah dina hartos ngaleungitkeun sunnah. Tah jalma-jalma beruntung mah nyaeta jalma-jalma anu ngahirupkeun sunnah ieu teh iman. Janten anu Rasulullah dilakukeun dicontohkeun teh dihirupkeun dilaksanakeun
tah jalma anu kieu saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalakungan para sahabatna dibikeun tuba lil ghuraba jalma anu beruntung teh anu kieu. Janten ieu iman kadang-kadang ku urang sok aya nu nyarios geuningannya maneh mah agama teh agama anyar nah kitu aturanna. Atuh maneh kadang-kadang eta sok dibalik justru manehna anu anyar teh urang mah berusaha malikeun sesuai aslina anu dicanang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi manehna mah justru geus tercampur teh tah anu tercampur teh ku maneh mah diyakini eta anu asli teh sehingga boga pamaligan nalika urang ngalaksanakeun Islam secara murni secara naon anu dikeun ku Rasulullah justru manehna anu nganggap ka urang asing teh padahal teh balik manehna anu asing teh anu teu asli teh kitu. Tajakeun kitu ieu iman Islam teh engke macan bakal asing. Seperti kitu asing teh. Jadi asing teh ningali anu asli teh jadi siga anu anyar padahal mah justru manehna anu anyar. Lajengkeun ieu iman An Anasin qala Rasulullah SAW kata beti Anas Rasulullah SAW ngadabuh man gosa ummati fa'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nasi ajma'in. Rasulullah sing saha anu nipu umat kami maka pikeun manehna laknat Allah, laknat malaikat jeung laknat manusia-manusia sakabehna. Saha anu nipu di dia tiba iman maka Rasulullah taros magosu ya Rasulullah saha anu nipu Rasulullah qala ayat tari'a bid'atun fayamal biha tah eta cenah jalma anu sok megawe bid'ah megawe hiji hal anu diayayakeun tah ku Rasulullah dicap eta jalma teh penipu maka kulantaran manehna geus nipu umat kami cek Rasulullah tah pikeun manehna teh aya laknat Allah, laknat malaikat jeung laknat manusia-manusia. Laknat Allah nya jelas, Allah kan maha uninga. Naon anu geus dipigawe ku eta jalma. Mana anu asli jeung mana anu palsu, Allah maha uninga. Lamun teu migawe hal anu anyar, pasti ieu lain nu asli deui, Allah langkung uninga. Lamun manehna tetep ngalaksanakeun seperti kitu, nya jelas laknat Allah Subhanahu wa taala anu baris dugi ka eta jalma. Wal malaikatu jeung laknat malaikat. Nah disebutkeun malaikat yang laknat. Sebab itu malaikat nyatet kana sagala rupi amal perbuatan setiap jalma. Anu ngalaksanakeun sunnah, anu ngalaksanakeun bid'ah dicatet ku malaikat. Malaikat oke ngilu ngalaknat sebab malaikat jelas anu nyatet pasti bakal apal. Anu salajengna wan nasi ajmain jeung manusia-manusia nah manusia-manusia berarti ngalaknat sebab ngalasa dijokeun ieu teh iman dijokeun cek manehna tah ieu teh alus tah ieu teh lamun dipegawe bakal menang pahala kieu sehingga manusia-manusia teh migawe tapi lamun geus prak diadir ku Rasulullah Allah Subhanahu wa taala yen ieu teh eueuh contona tah di dinya manehna ngarasa katipu manehna ngalaknat anu tadi teh ngalaknat ka jalma anu nitah migawe bid'ah teh. Ya kita ibarat iman maka Rasulullah SAW anu pembuat ibarat teh diibaratkan sebagai seorang penipu maka jelas ke orang kedah di tebihan. Sang terakhir ibarat iman an Aisyah radhiyallahu anha qalat katampi si geureuh Rasulullah SAW Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat anjeunna sauran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah dawuh man ahdasa fi amrina hadama laisa minhu fahuwa raddun sing saha anu megawe hiji hal dina urusan kami jeung kami teu marentahkeun tina hal eta teh maka eta hal teh ditolak. Dina riwayat Muslimah diuningakeun man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun sing saha anu migawe hiji hal anu kami teu nyantoan kami teu marentahkeun bahwa raddun ta eta teh ditolak. Tah di mati rahimakumullah kitu rupina bid'ah teh kaituna bakal ditolak.
amal-amalna bakal ditolak. Waktu iman upami mun ditolak hungkul pangitina sakinten. Tapi kumaha upami mangrupikeun hiji dosa. Sabab namun lamun urang megawe hiji hal yen sareng anggapan hiji eta teh sae. Tah eta teh sami sareng urang namun telah nyangka Rasulullah SAW hilapan gitulah teu ngadugikeun di salahna. Sareng sami sareng urang nyangki Rasulullah hianat. Jadi ngadugikeun sapalih di salahna kitu ka urang. Lamun diangkakeun mah ti dituna 10, Rasulullah dugikeun 5 hianat kitu berarti mah. Janten lamun urang boga keyakinan hiji hal teh sae sedangkan Rasulullah teh nyontohan sami sareng urang nuduh ka Rasulullah hianat. Sareng deui berarti ibadah bahaya bid'ah teh di antawisna lamun ku urang dilaksanakeun teras-terasan sarta turunan urang ningali eta perbuatan tah inggis jeung bisi turunan urang teh nganggap ieu teh justru syariat anu bener. Tah eta anu bahaya mah iman. Justru lamun teh urang apal mata ku urang kadah dipotongkeun turunan urang ulah ngalaksanakeun sesuatu kitu. Tadi ini mati marhakumullah kitu rupina kerasna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena perbuatan anu diayakeun eta perbuatan bid'ah teh sebab tos yakin perbuatan itu ditolak ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang teu kalebet kana golongan jalmi eta kusara kumaha nya anu kahiji mah jelas urang kedah rajin tolab ilmu, anu kaduana urang kedah tataros ikhtiar berusaha sangan urang kadituna gaduh ilmu. Kalau mah teh mah jadi perbedaan ibadah ieu teh mah kedah urang taroskeun anu jadi alasanna naon. Eta ibadah dilaksanakeun kitu naon alasanana? Ya ibadah dilaksanakeun kieu naon alasanana? Tah engke urang tiasa ngambil kesimpulan. Oh, geuningan anu dicontohkeun mah nu ieu mah teu aya contona, maka ditinggalkeun anu teu aya contona teh. Hari ini mati marahkumullah rabbina sakitu anu disanepikeun, mudah-mudahan sakdikna jangan kira janten ibro jadi pelajaran janten pepeling ka sadayana hapunten ang suhun. Oh milih simpuring ngadukeunna kirang paos kirang nyegemakeun tetapi aya bahasa anu matak ingklit kana manah iwatian sadayana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.